Jadi UTN teh kan mawa somai kasih bapak. Semun cecenan ti Om Deni kan. Semun kan ti Om diberi 1.000 Om. Basa labu teh nya beli kan somai. Somai lieur kan UTN diberi 1.000 ku Om. Tuluy UTN meuli somai. Heuh kitu. UTN diberi 1.000 ku Om Deni. Lieur Om mere 1.000. Heuh. Om teh mere duit ka UTN. Sanes Om. UTN dibere ku Om Deni. Heuh sarua atuh. Aing malieur sieun. Tanya deh Joy kurang teh euy. Ten ieu sing jelasnya. Om Deni mere ka UTN 1.000. Bener teu? Sanes Naon kumaha sok hayang UTN? UTN dibere ku Om 1.000. UTN diberekan ku Om 1.000. Lares Om. Oh hayangna gitu sih ngomongna. Aing urang salah ngucapkeun euy. UTN dibere duit ku Om 1.000. Semun ku UTN teh dipesenkeun kana siomay. Sanes Om, duit ti Om ku UTN dibelikeun kana siomay. Heuh dipeserkeun. Sanes Om, dibelikeun. Dibelikeun kana somai. Semun bawa ka imah tacan naon tah caina loba Om jeung dikecapan ladana loba gitu. Teu kudu dibahas nya bener nya ye peserkeun kana somai caina loba ladaan dikecapan. Semun UTN teh balik we henteu Om. Ai tadi pan nyebut balik. UTN teh sesepedahan heula di lapang. Oh sesepedahan heula. Ngeus sesepedahan ka mana? UTN langsung uwi. Balik ka imah. Henteu Om. Uwi. Si aing. Heeh atuh sok. Uwi ka bumi. Semun geus tepi ka bumi teh aya si bapak. Semun si bapak keur nagog we, keur nagog. Terus geus kitu si bapak kumaha? Si bapak teh naros ka UTN. Naon teh eta UTN teh kan jujur Om. Naon sebutkeun kumaha ku UTN? Somai bapak. Terus si bapak kumaha cenah? UTN menikah beneran bapak minta. Si eta. Itu juga teh kitu nya mangasep teh nya. Juga teh kitu. Terus kumaha si bapak teh? Kabeneran hayang koroyo cenah bapak minta ten. Hayyeuh ceuk UTN teh. Nya diduakeun Om jeung si bapak kitu somai teh. Cek si bapak teh ten ngeunahnya lada. Terus itu kumaha tah? Tas kitu teh si bapak teh naros ka UTN. Ten ning boga duit. Di mana UTN boga duit? Cek UTN teh. Tadi dipasien ti Om Deni 1.000. Terus kumaha cek si bapak? Cek si bapak teh meni bagernya si Om Deni ten ka UTN. Nah UTN dititah naon atuh ku si Om dibere 1.000. Cek si bapak teh. Semun cek si bapak. Cek UTN teh dipiwarangna naon Pak UTN mah ukur ge kasipat motor hungkul labuh kana solokan. Terus si bapak kumaha tah? Si bapak teh ngahoak Om. Ngahoak kumaha ngahoakna? Lah si UTN mana teu kuna naon? Dijawab UTN kumaha? Henteu, UTN mah cager bager Pak. Jujurnya. Jujur udah eta. Cek si bapak teh, naon ten nu nyeri? Ku UTN dijawab deui Om. Dijawabna kumaha ku UTN? Kaya nu nyeri Pak, amaneh mah bodoh. Cek saha eta? Sur si bapak. Ku UTN teh penasaran Om ditanyakeun we ka si bapak kitu. Naon tanyakeun bodoh palabah manana UTN Pak. Bisa ngomong gitu si eta. Bisa. Bodoh padahal mamana teh tong naik cenah dibere 1.000 ku si Om Deni hek nungtut atuh api-api we cenah potong suku diceklak awak. Sagala we karasa kitu. Cek UTN teh da UTN mah teu bisa bohong. Terus geus kitu kumaha? Ten UTN mah pan sok ngaos. Muhun cek UTN teh. Kan cek guru ngaji ge kudu turut kudu patuh ka bapaknya. Cek UTN teh sumuhun. Ayeuna mah kieu we gugunya omongan bapak turut omongan bapak. Hayu urang kasih Om Deni urang nuntut. Jadi si bapak teh ngajak ka UTN nek nuntut ka Om Deni gitu. Sumuhun. Ku UTN dikumahakeun. Antong bapak lah
karunya da kauten geus mere 1000 terus semua si bapak teh mane mah bodoh ten berarti dia lama bapak cek si bapak teh cenah kieu om ten lain butuh sadel sepeda pan bapak mah teu kuat mang meulikeun geus we ayeuna mah hayu urang nuntut engke uten dibere sadel sepeda kitu ya mah nuju aduh argumentasi uten jeung si bapak kitu justru rencana itu argumentasi nuju kongres lah om rapat besar gitu om jeung si bapak gitu oh dek rapat kejahatan oh sanes kejahatan kan can terang om jalanna bade kumaha gitu nyauten teh kapikiran kan om dah yang sadel hayu bapak ngan uten kudu ngomong naon datang ka si om nah terus bapak teh kumaha cenah si bapak teh maneh we diaya-ayakeun we datang ka ditu gitu om sebenarnya mah uten teh omatnya om nying kan 50.000 lamun om terbukti 50.000 ka meja hijau kan wah moal waka nah om kan geus perjanjian hitam di atas merah hitam di atas putih kan cek uten oge seueuh meja hijau mah ganti ku meja coklat geus ganti ku meja coklat babasan kan cek si bapak ge teh meja hijau teh pengadilan om nya mun enak ka pengadilan uten nu bakal beunang nah make uten uten teh jahat ten tuh teh jahat uten mah da turut tumut kana omongan kolot om can ngartieun si uten teh teh jahat uten nu kitu teh tuh da uten mah diajak kan om dititah si bapak uten mah aing mah lieur sieun terus uten kudu kumaha ayeuna kudu ngalangar gitu kana omongan kolot lain kudu ngalangar kudu nyaho mana nu bener mana nu salah kan uten tadi bener ya ngomong cuman kan uten ka om jujur ngomong uten tadi kumaha teu karasana naon tuluy uten datang ka imah ku si bapak kan dipiwarang gitu uten tadi titah gitu om nggak tadi titah salah apa luten mah dah yang sadel Aduh.